Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap. Iya teh kalagian can aya nu masang togel euy. Sangkilang nomor alalus kieu jang poe Sabtu teh. Cing. Duit beak ya teh aing. Coba duit tinggal 5.000, ieu mah hikana naon 5.000. Kuneangan duit ka mana ieu euy. Oh, kemarin teh tabrakan. Plat nomor teh inget euy 068. Bisa jadi gitu goceng ieu 5 juta. Pakai masang togel. Aing masang togel we. Ojek, dieu. Hoi. Naon sahout ngekeroan aing? Cik, sia diraha ieu. Boga siona, singa, singo ikan, sio ular. Sia jadi bandar ayeuna mah. Heueuh euy, ayeuna urang jadi bandar. Soalna urang bingung euy gawe naon. Erek moal maneh masang yo. Aya nomor alus, buru bisik batur manten. Baru bisa ngabandar atuh granel aing. Oh, bagian poe Sabtu ayeuna teh malam minggunya. Tuh, can aya nomor ieu, nganteng pisan ieu nomborna. Aing teh kamari teh ieu neuleuh tabrakan euy. Sugana atuh jadi heuh, beuringan aya duit goceng ieu, sugana tembus 4 angka atuh. Sogra tuliskeun atuh. Ieu, gocengeun. Masang mana Singapura apa Hong Kong? Nomorna sabaraha? Kamari teh mun teh salah mah plat nomorna teh 3686. Sogra tuliskeun. Eta pasti menang, sugan we atuh. Tina 5.000 teh jadi 8 juta. Dituliskeun kurang nomorna. Heujug lah mulang ke mun menang di bejaan kurang. Oh geus atunya, kade bejaan mun menang. Pasti JP deh eta mah. Siap, Bos. Singapura. 3.8 Iya nomor nasi Bojek. Anjir tembus 5 juta euy. Iya mah kudu dibejakeun ka si Bojek. Bari kudu minta komisi. Hoi. Naon maneh hut? Kido maneh nempan si Bojek teu? Ieu nomorna tembus. Nomor. Nomor naon nu tembus si Bojek tasna euy? Nomor segala. Kapan si Bojek teh kamari teh masang di aing nomor togel Singapura. Tembus masang 5.000-an jadi 5 juta, nomorna 4 angka. Wow. Nah kitu masang 5.000 menang 5 juta. Cing, atuh beunghar kok 5 juta mah. Wah, batina ge gede. Nama tuh cantengan si Bojekna. Nama tuh? Goblok ya geus poe Minggu. Si Huut ka mana ieu can aya mere info togel. Tembus apaan tuh nya goblok ngatu jam teh. Kan edan bener teh. Aduh, si Bojek tuh. Jack, Woi, Jack. Kit. ya. Ning jeung si Kido ya nama. Asisten ta. Kumaha di dadago ku aing kamari tembus teh ke Singapura teh. Ih, aing mah bebeja. Tembus teh. Heueuh kanti kamari teh teh nenangan sia. Nah sia ka mana? Ieu nomor maneh tembus. Aing kalaki kudu mantuan neneangan sia, nah sia ka mana wae tuh. Ya tuh aing minta jeung meuli kudu jeung kopi mah urek. Aya meureun 1.000 mah. Wah, bener. Tembus itu. Atuh berarti 5.000 teh jadi 5 juta heuh. Batu dikeun duit teh, tembus mah. Tah, tembus 5 juta. Aya meureun saeutik mah komisi jeung urang. Anjing, duit bareng kieu. Ya atuh ya, jeung meuli kopi sia kido jeung sueutin. Ya. Nuhun atuh. Ya, nuhun Jack. Aing
Tas iya tas neangan si Bojek menang komisi nomor ninggang tadi. Aduh, untung we geus meuli udud, meuli kopi. Aing jadi kabere. Balik akhirnya mah nginyuh kopi euy. Weh, dok. Ai, aya naon? Ngagerawan ka aing? Kasih mana-mana, dok. Cerat-cerat gitu aing mah. Oh, si ganung bunga dedelan aing mah gini. Teu buka kumaha tuh aing menang komisi gede teh si Bojek. Yo, si Bojek teh di tas masang togel heueuh. Nomorna ninggang, masang 5.000 menang 5 juta. Geus lah ngek balik ke ieu, tas menang komisi meuli udud meuli kopi, teu nyow kopi lah ayo. Cuma eta si Bojek menang togel. Gede pisan anjing modal 5.000 menang 5 juta. Lah menyatu lah, enteng pisan, terina 5.000 jadi 5 juta. Muak meureun nama wadul. Woi, kemana? Motor baru. Aduh, Ju motor nama heueuh anyar, nama sang disahanya saya tak. lah motor nama anyar. Anu cong dengan nomor meureun. Rek yuk. Ya nama tuh. Yuk. Cih, sing menang nomor geek masang nakasaha? Cih heueuh. Rek nanyakeun heula tak kasih kieu. Heuh mendingan nanyakeun si kieu. Oh iya tuh. Waktu dulu si kieu anjing, minum. Woi. Saya kinaeun ka dari yeuh. Aing curiga ek merenta kopi heueuh ka aing ka dieu mah. Banget lagi sekali ek minta kopi sih kana mah. Lain aing malah naik minta kopi ieu, taek nganter si Cangak barek nanyakeun. Mana apal lo tukang masang? Munya 5.000 jadi 5 juta ini sayang euy. Mana apal tempat masangna? Erek ya di bejaan ku aing heueuh ngak ya erek di bejaan ku aing. Kan si ek mere komisi ka aing, mun ek mere komisi mah ka aing mah di bejaan yeuh. Heuh gampang eta mah geus saeur mah. Di mana sok anu tempat eta na? Aing ek ding si kasra yeuh. Nah sia kitu boga nomor naik masang geus aya nomorna nya. Yo, si Bojek mah masang teh di si Huut. Jungrat tadi si Huutna di ditu tuh. Jungrat teangan. Oh nuhun aya di siut mah. Ayo. Masang heula euy. Oh, Jung. Mana lai? Tangan lai, bangkong lai. Tangan. Sok naliang bisa na bangkong mah euy. Woi teh bangkong teh, na kemarana nya. Sangkilang tas hujan. Duh, heueuh nya lai. Kamana dia tuh enangan imposter tina bangkongnya. Aya deui kitu. Naonnya we? Batur sok naranyakeun ka nu gelo. Nare duit 500 perak. Cuman kiwari nangan nu gelo di mana? Sia jadi gelo lah. Selain tinu gelo di mana deui nya? Selain tinu gelo nu kitu infona. Nama tuh cuang ka makam ka karamat ngajaran. Sugarna tuh dibere. Oh, atuh yuk. Lai. Lu sih lai. Duh. Sesemu muri grig. Tah, lai. Dulu. Makan. Heuh. Yuk, Nama yuk. tuh? Di mana ieu lai kira-kiranya? Sok gerak yang mana tuh? Bentar. Ieu kumaha mentana lai nu kieu lai. Semu muri grig ya kana si Joni ge duh. Nyenta we biasa hadiahan. Sugana tuh dibere. Al-Fatihah. Nin lai. Berarti mana? Jangan lah, bedinya kira, gimana ya? Woi, deh, udah itu juga nomor. Ku alis pisan nomorna. Ya. Hiji 880. Catat. Wah, asup gimana rap? Yuk, cang ke bandar ya mah guys. Ulah bating di dieu. What? Iya juga nama ya. Mau buku. Naon sih ya kada hari ya? Ya, itu masang heuh. Ih, orang bukan nomor heuh yeuh. Masang. Tas cangek ek masang di Singapura cenah aya kana waktuna. Heuh yeuh. Urang aya nomor mah. Hei, 5 menit deh bulan dipasang mah ya, meka ciri hasilna. Kuota. Yo, nomorna sok tuliskan. Hiji 880. Nu 5.000 mah yo. Bang mana duitna? Oh iya. Cing dangkuan heuh, 5 menit lagi muncul hasilna.
Cicing cong ada gana di dia 5 menit geda keluar ya. Duh wayahna ngak nomor nagenan nu Singapura teh 22182. Jeung we engke penting deui masangna mun hayang alus menta kasih bojek. Duh, lain melesek. Cong nanyakeun aja kasih bojek. Jangan nampet. Oh iya meureun ya. Rek. Rek. Ya naon ieu? Ngabring kieu. Area naon? Duh, tadi aing masang gagal geura. Aing nang minta nomor geura halus ieu. Heuh tah yeuh berian nomor karunya. Lain meunang. Nomor. Kapan Singapura mah tadi geus kalibat meureun. Oh, jeung ke penting Hong Kong. Nomor nu alus. Oh, cing dagoan. Tah ada leungan. Rek merian nomor alus cicing cong dagoan. Sugana tong ke peuting mana nih. Heuh lai, paling tungguan we. Mun keur nyokot nomor jigana jeronya. Duh, aing geura lila heuh. Wayahna cing heula beta tas nanyakeun. Aing teh aya nomor alus bener ieu mah. Mana? Tak kehet. Teangan we hayang nomor mah di dieu. Alus ieu mah nomor mah yeuh. Eta mah kalender tuh deh nya. Ieu nomor nage ngan sabulanan nu kieu. Ayo kumaha? Milihan tanggal. Ieu mah sabulanan. Aduh. Ieu bingung aing ngelihatna kan. So kira-kira nomorna. Ieu ngan dihijin pika 38 wungkul. Aduh.